butuhkan semahong amarcana maya wonyuk pangkon jeung eyang diterima kaset. Iya pakaran tampi. Tuang putra bakal dibutuhkan ku dewa sapungkureun eyang bakal ngabujeng di mana panos rengse teu-teukeun kana tari ari-ari ieu pusaka kontak. Malah keur bakal pakarang anjeun mangsana dina perang pupuh nyarepan musuh anu di jayangrana pilih apa-apa. Nih. nampi kaula nu nampana layak pusaka kontalan warangka warangka kontak linu ya linu nampanan pusaka kontak enoho ingah saklangkung penera ingkang sakalang ingah naka giri-giri penera masrahkeun pek geramulang ka Amarta. Di mana ari pawongan? Upina mah nuju tararebih margi kaula nuju ngolah tapa. Syukur. Atur bunukun pasti boten kena dipungkir. Aradea ini tanpa pamit nyarios tanpa permios bari nyikik seuri. 7 lengkah lompat sakalompat lampet. Ulu. Ya. Kasemelan. Tahu yang. Ieu geus teu bisa dipercaya mata. Nah kumaha ulah. Geuleuh itu geuning lain si Janaka. Nyalain paingan teh sopan bari nyikik seuri. Nih. Hei, Satria, kadieukeun deui salamikeun kaula sugan teh Aryuna awak. Ulah. Sakali lolong malolong tetep. Katerei kurepetna leuweung cucukulan jeung tatangkalan moal bisa kapangi kurupetna je leuweung geus ahlina teh budak teh ngajidog di leuweung jiga ahli leuweung nipu ka dewa aing katipu deui bahasa nyata na titel anu tangtu dewa waspada bujeng hingga kana lengkahna suku wujud kana utek ati dewa teh tingali tapi nah atuh dikeresakeun bet poek-poek teh ieu kaburu ku asih tepi ka kieu. Tapi da jigana ibati ki Janaka nu bakal mereskeunana meungpeung can jauh ya budak. Mohon. Jeung moal salah moal anggang ti ieu tempat Ki Arjuna ieu leuweung Dandaka kasebutna. Sugan jeung sugan kapangih deuk di teangan. Padahal tetebih ti eta tempat Adipati Arjuna nuju saya ngebak dina saya nyuruh kayan saya leuweung anu ngecep tiis karasana tetebih ti panalingaan para pawongan Semar Kuda Pawana Wondirangan nikah Kakang Semar. Iya, abdi Ada. Kade kitu kabar udah kastra jingga ngajaga pakaian pusaka kaula. Oh mangga. Yang kade sering ngajaga eta anggon. Ulah ka mana-mana. Nih,
Dek. Timbulan dipercaya ka Dek Kang. Geus ka garong aja mah kolot. Ini kau Kang Garo. Wah, kolot mah. Oh, tuh Pak. Dah. Saya juga punya pikiran dan ide. Ide. Lah, naon ide teh Kang? Ide. Naon? Aya artinya. Ya. I instruksi. Dek. D. Demokrasi. Jadi. Ekonomi. Ya. Saya mode cepot. Mata. C. Naon tah? Nyukut tina calakan. Calakan. Pot. Nah, teh tina pot ye. Pot aksarana Pak. Nya. Jadi Pak pemimpin. Jadi cepot bakal jadi jalma calakan jeung bakal jadi pemimpin. Wah. Bener teh cara kitu tah. Iya. Kemana sih balanya euy? Iya. Nih. Si Gareng di mana? Di radio. Edas. Ya. Aku denger Dah. lagu Kesayang Manukan. Neng Dah. carobian yuk. Kulo bejagong haneut keneh. Dah. Ya. Bisa dagang belum jagungnya. Bisa mah ngan ieu nanda lagu ngeunah lamun dipirigu kendang sabab uga naon okana kadenge. Oh, gitu. Neng Ada. carobian yuk. Kulo bejagong haneut keneh. Neng lumayan tuangan ganya lapar akan sabarahaan si kaningal urang betekeun naha ngorak keneh ya jagong majeh umamis Neng, boleh coba jagong dada kanut tantu ditanggung 3 bari keur ngaganyer ya parebucung kan abdi nganyukan can bayaran poe Sabtu muga ridho gali dinten Sabtu ku saya mau burung dibayar tidak nganyukeun sia macadu mayar hutang